Assalamualaikum, tepangkeun nami abdi Mutiara Azhar ti kelas 11 IPA 5. Wangsalan kahiji osok dipake keur masak. Aya benang anu nyantel, wangsalna katel. Wangsalan kadua nu dipake keur motongan. Di bumi aya taneman, wangsalna taleunan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailanya Monica Rustandi dari kelas 11 IPA 5. Wangsalan 1. Pak Kakas kanggo di dapur si Udin keur meuli baso, wangsalna peso. 2. Sok dipake dina dapur sim kuring leungit kaleci, wangsalna panci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nandita Ramadhani ti kelas 11 IPA 5. Wawangsalan anu kahiji sok dipake pikeun nginum, sim kuring rek pindah kelas, wangsalna gelas. Wawangsalan nu kadua alat pikeun naheur cai, Pak Lurah mere sembako, wangsalna teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nova Regnal Abiasa ti kelas 11 IPA 5. Dina danget ieu abdi bade nepikeun wawangsalan ciptaan Nyalira. Anu kahiji nyaeta dipake keur barang dahar, dikumbah nama ku kuring, wangsalna nyaeta piring. Anu kadua paragi ngahuap sangu, makena disodok-sodok, wangsalna nyaeta sendok.